Isuk-isuk geus gegero nya endog mata sapi jang MBG dituluykeun nyapukeun buruan imah. Kela besti sameme gagawe nu lain daek ngaringkuk deui ulah kita ulah ngaringkuk deui besi kaberangan manten. Geus nyerolok-nyerolokkeun hordeng geus dibuka-buka kieu mah pan geunah tinggal nyabak di anu lain. Nu belah dieu macan dibuka sorolok we dibukakeun. Hor ieu jandela ge yang dibukakeun cenah pas diplong buka tuluy ya pindah ka dapur rek naon cenah pindah ka dapur ieu aya gerohaneun nararumpang di dieu. Pas diilik-ilik teh besti aya sangu sesa MBG geus we diasupkeun kana plastik jang hayam milik hayam biasa bestinya. Tong bukakeun pantona pake sendalna tuluy anterkeun eta si kumahaneun teh da moal mungkin leumpang sorangan ieu we aya payung di likupan heula. Geus hayu ulah nguruskeun we payung urang pindah ka belah dieu tingali geura meni asa reuwas ningali gerohaneun dengan loba we unggal teh. Heueuh meni loba ngeluh nya besti urang gawean we hiji-hiji da pasti lamun digawean mah beres ieu teh. Sabaraha poe cenah tenana teu ngumahan piring ayeuna henteu teu baraha poe besti teh karak kamari teu ngumahan piring teh poe ayeuna karak dikumahan deui. Heueuh besti bongana hudangna isuk-isuk lamun misalna kaberangan mah moal mungkin teh gegero heula. Si antek-antekna geus beres, katel geus glowing, ulah poho ieu teh dikumahan wadah sabunna tuluy ya pindah ka jero arek naon cenah pindah ka jero. Lain besti lain ek ngaringkuk arek sasapu pas ditempot teh kompor kalkah loba minyakan nya geus we dilapan heula tuluy ngahurungkeun la kompor rek nyepankeun la sangu. Anjing geus nago kompor geus hurung mah tinggalkeun we besti teu kudu ditungguan sasapu heula me geunah ditincakna ieu teh sameme disapukeun mah da tadi teh asa sareukseuk ditincakna oge. Heueuh besti aya gerohaneun anu tinggalin rek naon tadi gegero atunya di jero ieu masih keneh aya mah sabodot teuing lah urang nyepankeun la sangu we da geus lapar geus tutupan heula sina panas bestinya urang pindahkeun heula we ieu gerohaneun dengan aya keneh we gerohaneun teh tereukeun beres besti. Gerohaneun geus dianterkeun kana tempatna tuluy ek ngalanjutkeun lah ieu teh ngagoreng heula endog mata sapi cenah tapi pas dicabak teh sangu geus panas geus we ngakeul heula. Lampa ngagoreng endog mah tinggal dicetrekeun tah ieu nu sabeulahna naheur cai ajang mandi bujang pindah ka belah dieu asa-asa geunaheun nya pindah dewe ka belah dieu nu geunaheun rada jangkung. Alah sia naheur caina make salah kieu kudu dipindahkeun lah ka belah dieu meh babari ngagoreng endog mata sapina ieu ge masih keneh ngebul meni panas kieu. Cing belah dinya nya geus digeber-geber mah urang tuluy ngagoreng heula ieu endog ulah poho diminyakan tah asupkeun endogna hiji-hiji da ngaranna ge endog mata sapi nya endogna ge kudu dua. Lamun misalna endogna hiji mah lain mata sapi nya besti jadi sapi pecak meureunnan eta mah da mata sapi teh dua nya pas dibalikeun teh rusak geus we kapala. Besti teu bisa ngabalikeunna kumaha deui itu da kajian imah daek dituang ieu kege. Endogna geus asak siapkeun baju jang ke bujang sakola tuluy pindah keluar rek naon cenah keluar dengan bulak-balik we. Eta arek nyokot sapu arek sasapu di luar soalna kalakai teh mending geus loba kieu komo eta jukut gigireun imah astagfirullah jiga imah kosong besti. Untung we besti anu tangkal nusok daunna maruragan teh geus tara ena mah da geus ganti daun meureunnan nya nu anyar jadi we aman sasapu teh teu pati loba kalakai. Tapi besti poe ayeuna mah cuaca teh cerah nya teh cerah kamari rada mendung aya kabut poe ayeuna mah aya panas isuk-isuk teh rada haneut lah saeutik. Geus lah piceuna ka belah dinya pas diilikan teh belah dieu ge loba keneh ning jukut teh kudu we dicabutan heula besti. Tah ayeuna mah si jukutna geus dicabutan rada geunah nya